jeung teu leungit cacaan pirang-pirang hate jeung pirang-pirang rohani. Ieu nu beuna dipilari urang. Ya lamun rumah saya yakin mana urang di mana dipaparinan cocok bisa kapoekan cangan ya urang. Mun urang keur dibungahkeun ku Allah tong calik dina bungah sincaan hateku elmuna Allah nu bakal nganterkeun ieu bungah teh ti Allah gitu. Sanes anwarul qulub deui wasarair jeung pirang-pirang rahasia ruhani urang samudaya. Jadi caan hatena, caan ruhanina. Tah nu nyaangan hate jeung ruhani mah lain panon poe lain nu dohir. Tapi nu dipaparingkeun ku Allah cacaan dina sababiah nyaangan kana hate jeung ruhani urang teh nyatana ilmu kamarifatan ti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mata ngeureun urang ngaji teh aya caan hate. Sok sanajan ngaji urang ti baheula tapi hate can-can keneh. Atuh peurieun dina musibah can-can, dina jag-jag juga can deui. Ka masjid poe keneh urang. Ka madrasah geus yakin poe teh. Leuweung poe kumpul mah ieu pikasieun di mana. Sebab galibna nu poe teh loba pikasieun teh. Tak dohir teu nepi ka masjid teh jelema teu kahalangan ku makhluk nu digorengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lamun kira-kira urang di alam dunia poe keneh itu alamat tamsil ke di akhirat yang moal teu dipoekan. Kapangi jalan leumpang di alam dunia karena jalan leumpang ka Allah eta tamsil jelema hate jeung rohanina teu dipoekan ku Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayil anwari tegasna ayil al anwaru an nasyatu an musahidatis sifatil qadim. Tegasna mah pirang-pirang cacaan an nasyatu anu bijil anu timbul an musahidatis sifati tina nyaksina kana pirang-pirang sifat al qadimati anu parantos dipayun. Allah tilata juru anu teu leungit ieu sifat itu. Jadi hate urang sareng ruhani urang disaksikeun ku Allah kana pirang-pirang sifat Allah. Tah nyaangan kana hate teh apalna Allah Subhanahu wa taala. Nu nyaangan kana hate teh sifat-sifat Allah nu nyaangan nu diasupkeun kana hate ka saksi kumaha urang. Tanu bisa ngabejaan karena afal jeung sifat eta teh ilmu. Ya, dipaparingkeun ku Allah kana hate jelema nu dibidian ku Allah ngalangkungan malaikat mulia. Jadi keur dagang keur garepan baheula karasana teh mampu anu goreng ka manehna. Tapi geus diilmuan mah lain jelema nu ngarijian lain dagang teu payu, tapi Allah nu teu maparingan rezeki jeung dagangna teh sekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi keur urang dipaparinan dagang sesahbati teh katingali teh takdir Allah. Bener dagangna mah dihesekeun ku Allah tapi hatena dibabarikeun ningali kacangan ku Allah. Berai teh takdir Allah. Inaon perkara nu suping ka urang teh karaos ieu teh rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Moal aya suudon di dunia mah dina aya suudon lagi seutik beureuh. Da urang sifat kemanusiaan diayakeun keneh ku Allah. Kakeheul can leungit di mana urang disupingkeun pikeuleuan ti Allah Subhanahu wa taala. Kateu raos hate urang kateu acan pati leungit gancangna di mana urang nyarikeun hatena ku batur. Tapi olah deui urang pek hate nu nyeri teh jangan urang. Hate anu teu ngeunah teh jangan urang. Tah itu kewajiban urang teh. Ya, di kewajiban urang mraktekeun dina sabada ngaji teh nyaangan isukna ku ilmu kana hate urang samudaya. Ya bisa jadi ieu wengi ajeuna mah urang teu ngaji teh wasilah dicaanan ku
ilmu kitab sapaling dipapalingkeun atau nabi urang kacangan dikaterangkeun ilmu teh nya kudu ngadugikeun dan bayarna isuk guru urang bisa nyaangan karena hati urang sampai sabab hati nabi urang bisa kumahalnya hati titipan ku Allah tiba belajar rohani tapi kurang dipoekan ya itu urang boga-boga lima poekan itu lucu ya galuh bojo urang teh aya imah urang dicaangan tapi bojo urang diasupkeun ka kamar dipoekan gogorokan apa majikan sekalian aya cucumu kemudian amuknya gerobok salaki nanti gitu cek salaki nanti dihajar saya disiksa kebongan minta wae duit tapi kurung cek wae astagfirullah nauzubillah subhanallah dugikeun ka teu karasa urang ngurung sorangan bener suka kamar peureum ada pareungan lampu nadinya pikeun ka poe diajar dinu poe gitu ngarasakeun yen mana urang bisa kumaha lamun dipoekan bae cacak kamar dipoekan oge bumi urang sakalian koslet oge bener ditatataran jauh ini kumaha mah sagala kulis dialirankeun ku kulkas pareum nya nyamu terasa kadang-kadang butuh lapar ada mau ngedaharan biasa caian sekolah meresepkan HP lobet itu bisa dicas efeknya ya Allah ya Rabbi ayam nonton Persib di paling Persib nanti Persib paling tapi TV nanti bisa urung ya Allah ya Rabbi itu bahaya na paling begitu mata dikosletkeun hati dari paruman ketuang poe ke dipaparinan nginum poe datang ke bunga poe betul kecil iya ti Allah begitu dipaparinan rezeki ku Allah hatena poe terasa iya rezeki ti Allah subhanahu wa ta'ala tak buru-buru keur dipoekan bumi teh buru-buru pas luar jelema teh neneangan panon poe moal aya hayang lampu caan madasi keur di paringan ku Allah nu diteangan urang teh lilin oge sakitu ngetetetna teh dicopot urang dibaluri malah 1000 gede dihurungkeun urang paling kuat 1 jam 2 jam paling di mata paling listrik mah meuli lilin teh hampir 10 ribu urang teh urang peureum nya terlilin teh caan kene urang kapeureum pas beuntak poe ya teh di alam kubur gitu padahal lilinna pareum teh buru-buru urang teh neangan deui ya Allah itu poe bumi urang poe dohit momolan poe urang hate urang sama daya nauzubillah subhanallah yakin poek salakina poek kana keluarga sacarana poek imah urang kabeh bojona budakna ka kulkas pareum anta lamun teh urang keur poek hate kana usaha ge budak teh sarua hitung kulkas keur pareum kitu dihurung-hurung teh dicolok-colok teh ada pareum nauzubillah subhanallah tapi lamun teh mah urang dicangan leungit koslet nanti bener deui urung nya nu teu asak jadi asak nu teu ngeunah dituang nanti janten raos geus jadi sangu itu barokahna urang dipaparinan urung dohir komo lamun urang dipaparinan urung hatena jeung ruhanina dipaparinkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu
tinggal itibar ke urang. Di urang ke PLN setiap bulan 50.000, 100.000. Urang ngahurungkeun kana hate jeung rohani. Maya tangke bakal dicoplokeun di PLN. Untung gua PLN hatenya untung nanti. Jadi najan urang aya kena denda diurung tuluy da teh Allah gitu. Bager Allah. Ya Allah bager dengan urang teu mikir gitu mereka. Saking bager ting Allah ya Allah. Ayil al-anwaru an-nasiatu an-musyahidatis sifatil qazimah. Jadi ngaran nur nu nyaangan kana hate jeung rohani teh cacaan nu bijil tina nyaksina kana sifat-sifat Allah. Nu nyaksina teh rohanina teh jeung sifat Allah nu saksi ku qalbuna ku hate. Allatil la tajulu anu leungit-leungit ya anwar boro-boro di dunia paratnya angan ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hayang can di dunia masa kedeung datang maghrib oge pareum panon poe teh sakitu gedena. Tapi lamun can hatena najan peuting jam 12 peuting tapi hate tetap dicangan ku Allah moal leungit. Asup ka alam kubur ge kuburan teh nyaangan ruhanina teu kahalangan ku poe kuburan tapi dicangan hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wa man jeung ari perkara yang sahu anu bijil ieu ma'anil qadim tina dalem qadim eta la yajulu teu leungit tuma. Ari perkara cacaan anu bijil tinu qadim tinu ti payun la yajulu moal leungit. Anu ti qadim teh ti Allah. Ari ilmu teh ti Allah teh. Jadi caan hate urang mah lain ku panon poe tapi ku akal Allah. Tah apa Allah geus enteukkan hatena itu apa Allah teh qadim ti payun. Mata kelaya julu moal leungit itu ngaran ma yansa. Jadi perkara nu bijil ti Allah moal leungit salalamina. Kadang terhayang di tehangan kurang sendiri. Urang medina hate teh ieu lobana hayang neangan teh perkara nu leungit. Malah di tehangan ku hati urang perkara teh nu calon pileungiteun gitu. Tapi di gedean teh usahana, di gedean teh sawarna, di gedean teh kariwuna, di gedean teh hayang neangan kabungan pileungiteun hungkul. Ngan teu dibarengan ku neneangan urang perkara nu dilanggengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yatrahu alaihi wa inna ma yatrahu jeung angin pastina anyar datang alaihi ka nur. Naon tagdiyatu katutupan anak eta nur teh bil ausofil basariyah. Kalayan pirang-pirang sifat kemanusiaan bin nisbati kalawan disubangsakeun lil arifina kerjalmi terangkal di angin pastina anyar datang ka eta nur teh anu nutupan anak eta nur dicaangan jalmi teh hatena ku Allah tapi ku Allah ditutupan dekat tinggal ieu ku batu kana nyarana dekat tinggal tadi tutupan anak teh bil ausofil basariyah kalian pirang-pirang sifat kemanusiaan maka angkat tukang macul ka sahabat kecerian batur disangkana hatena teh tercaha malih-malih anjeunna dikarasana mah teh asa dicanan hate teh ku Allah. Tapi dohirna dicana ku panon poe keur maculna hatena dicanan ku amal. Jadi katutupan sifat basariyah, sifat kemanusiaan urang. Ya, kadang-kadang sifat kemanusiaan teh teu tiasa leupas ka urang sadaya. Mata ngajadikeun aneh meh keur batur teh kitu.